kacang yalen kene sebaring geus burit batur magis marandi geus karasa pauing jajarabut kene ya karotor. Kacang tinggal setik hargana mahal. Aduh keduitan ya. Tapi duitan teh kan mahi keur meuli beas wae jeung dengan jangu. Keur meuli solempak, keur meuli rokok. Aduh, nasi bujang ya, jam sakieu masih di sawah. Batur mah si ari mah geus marandi geus karasa. Uing masih di sawah. Maklakkenan atuh kabogoh teboga pamajikan komo deui. Tapi keluari masih kena putus di sawah. Aduh. Anta di alaan da lumayan mahal. Di alaan menikah gokil bebenangan dagang saeutik. Lumayan lah. Menang-menang termeli AM yang Didin jeung Amer. Udah beli awewe mah mahal, awewe lagi ku 80 juta. Aduh, ieu teh rong aya keneh geuning hiji deui. Ka bawah, aduh, hanjakal mun tadi ka bawah asup jadi 5 waring mun tadi 4 waring. Terong super lah. Anjing, ieu kacang aing tadi berang. Lebet ya ayeuna jadi aruhan anjing teh. Oh, eta anjing bangsa teh. Kacang. Ampura mang, itu pamajikan yang kacang euy. Anjing ulah ngalanjut batur atuh jadah.